Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahilladzi hadana lidinil ladzi akmaluhu wa rabbana. Wassalatu wassalamu ala nabi sayyidina Muhammadin ladzi jabahu min awqi wa sabah billahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'akabada Dahaniya wala kulinatin salih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sama ila silsilatul qadiriyah naqsaban ya ma'asuri alayya wa jami'al darubi sesal ila hadratin sultani awliya wa syuraka wa qutbi alamin nasyidi masyadu rahmati ajalin qadallahu sirah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-ibu Akbar halaman 17 dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Rabi'u Asyadu Al-Yil Babu 14. Bidikri sobri eta tetap dinamartelakeun sobar alal musibati kana nandangan musibah. Ruwiya eta geus diriwayatkeun an Abi Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu muga karidhan Gusti Allah kadoana annahu satamana kalakuan qala alaihi salam tasnadahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal ma kutiba ari mimiti perkara anu dituliskeun bil qalami eta ku qalam di lauhil mahfud bi amrihi ta'ala kalawan perintah Allah ta'ala. Ini satepena kuring Allah anallahu kuring teh Allah la ilaha illa ana wadai pangeran anu hak diibadahan kalayan sabenerna angin kuring. Muhammadun ari eta Muhammad abdi eta hamba kami wa rasuli jeung utusan kami wa khirati jeung anu pangterpilihna kami ku kami min haqi di antara makhluk kami manis taslama saja manu pasrah sumrah lil qada'i karena ketentuan kami wa sabar jeung sabar eta si jama ala balai kana cocobati kami wa syakra jeung syukur manehna linamai kana kanikmatan kami
Intubuhu maka bakal nuliskeun kami ka eta jalma siddiqon kalayan jadi jalma anu jujur wa abadhu jeung bakal ngahudangkeun kami ka eta jalma ma'asiddiqina saka jalma-jalma nu shadiq yaumul kiamati dina poe kiamat wa adkhilhu jeung bakal ngasupkeun kami ka eta jalma aljannata eta ka surga wa man lam yastaslim jeung sajaman untuk pasrah dia qada'i kana qada kami walam yasbir jeung teu sabar eta si jalma ala balai kana balahi di kami walam yaskur jeung teu syukur eta si jalma ala na'ami kana kanikmatan di kami pal yahruj maka kudu kaluar eta si jalma min tahti samai di sahandapeun langit kami wa yadun jeung kudu neangan eta si jalma Robba siwai ka pangeran selain ti kami. Tah ieu non ieu hadis teh matelakeun ka hiji kabar gembira, ancaman jeung penegasan ti Allah. Dina teks ieu baginda Nabi Muhammad SAW meriwayatkeun hadis qudsi. Hadis qudsi teh hadis anu langsung ti Allah selain ti ayat Al-Qur'an. Jadi dimimiti kedetan kalam tulisan mungkaran dina lauhul mahfuz saneskeun anjatah rizki atawa pati secara umum. Jadi jelema teh tapi ngeun tauhid. Tauhid teh la ilaha illallah. Sareng kana Nabi Muhammad sareng aturan tatanan, sareng aturan kana ridho jeung sabar kana tamtuan ti Allah ieu cenah pahalana. Jadi ieu nunjukkeun yen ridho kana qada teh pondasi agama anu kacida utamana. Ya. Karena itu yang paling utama mah dibanding urang rezeki pati. Sabab semua itu jodoh pati rezeki kudu diterima kalayan ridho jeung ikhlas. Matakan pondasina urang ridho kana qada Allah teh eta jadi pondasi urang anu kacida utamana. Kan lobana ieu zaman ayeuna zaman geus teu paduli kana ketentuan ti Allah. Hanya teh kana ketentuan sorangan we. Embung teu boga duit we teh hayang teh boga duit teh padahal duit mah sebu alat tukar. Wah moga di pakalaparan teu saha kalaparan. Anu ngawarageun jalma eta Gusti Allah tuh di rumah sakit teu baca mun boga duit teu bisa jajan-jajan basreng, teu bisa jajan seblak, teu bisa jajan cilok. Boga duit puluhan juta ketika di rumah sakit. Ketika manehna naon geuring tuh. Jadi mata anu ngajadikeun urang bisa ngagunakeun eta duit Gusti Allah jadi ketentuan atuh kudu diurang dicekol. Allah datang ka urang ngadatangkeun geuring si ridho kana geuringna. Tah alamat ridho eta nu mata ngajadikeun urang bubur cager. Ya. Lamun mudgoh urang atau dandan nanti dina urang aya sebukal daging lamun hade maka sakabehna bakal jadi hade. Lamun urang ridho kana ketentuan ti Allah, lamun urang misalkeun meunang ku panyakit atau balahi atau musibah bakal gancang beres lamun urang ridho. Lamun urang ikhlas ka jalanana kitu ridho narimana ikhlas ka jalanana gitu. Tapi lamun urang ngarasula, lamun urang ngarasula teh hatina naon ngarasula teh sapeung. Tidak merasa puas atau kukulutus lamun gering bakal nambah. Datang gering nyeri naon misalkeun nyeri sirah, jadikan nyeri huntu, jadikan nyeri beuteung. Sakabehna sabana gering teh lain dinikmati. Harus sagering dinikmati. Gering mah kudu dinikmati sababna rezeki ti Allah. Batakan nah cenah mah disebut rezeki Allah pada tema balahi. Heueuh marupakeun rezeki balahina.
Kajama anu iman sabab anu ditinggalina naon anu ditinggalina saha anu ngirim geuring ka urang. Jadi anu ditinggali dohir geuringna tajar solobana jama katutup kunaon kumasahan dikirimna teu inget kanu ngirimna ka Allah anu boga. Jadi tilu syarat kasalamatan ya. Tadi teh aya contoh urang boga duit ya, tapi boga duit teh ngarasula hatina urang teu ridho kana ketentuan ti Allah. Boga duit 1 juta ya jadi 2 juta terus tidak merasa puas. Padahal tadi teh cidina pangaosan anu sataca dina hikam eta dunia teh seperti urang ningali gunung katingali endah di kajauhan mah urang teh hayang mendaki ka puncakna hayang teu nyaho dina teh teu nyaho pas waktu datang ka ditu penuh tantangan kitu dunia teh sawangan urang bayang urang geunah lamun boga mobil geunah lamun boga motor eta teh hanya sekedar dina sawangan hawa nafsu hukum. Maka ayat 3 syarat keselamatan manusia dibagi dumasar karena tilu sikapna ka Gusti Allah. Ya. Ayat 3 syarat keselamatan. Maka manusia dibagi dumasar karena tilu sikapna ka Gusti Allah anu sesuai jeung konteks hadis tadi. Nu kahiji jama nu istislam. Nu istislam teh nyata jama anu pasrah sumerah kana qada anu pait. Udah ada kodo anu amis no, kalau mana kita zaman nanti mau, alhamdulillah ya Allah, abdi dipasihan rezeki, dipasihan daging seueur, berubah kamari. Lamun urang teu dibere daging, mun ngabagi, kokolo tuh satu urang teh. Aing mah teu dibere ku si itu, teu dibere ku ieu naon panitia teh, naon ieu teh. Itu bagi orang yang tidak teh, bina teh kan licik zaman kitu mah. Hayang ngeunahna hukum. Maksudnya aku ari nalika pas waktu diberi urang babari ya alhamdulillah halus eta ge daripada teu inget mah ngan kacidang goreng we. Tah ketika Allah ditakdirkeun maina teu meunang. Kudu terus bakal nyerahkeun ka panitia mah kieu tuluy kasih. Jadi jamak istisam. Istisam naon? Beuna teh sumerah diri kana qada anu pait. Ketika datang geuring nuhun ya Allah ya Rabbi anjeun teh geus perhatikeun ka kami sehingga anjeun teh ngirimkeun anu ngaranna geuring ieu abdi yakin geuring ieu nanti pikeun kahadian kami bukan pikeun nyiksa ka kami geuna urang teh katarimana teh maka ketika urang geuring teu pegat kana ibadah terus ya teh jadi alasan nu kaduana kita sabar. Tadi tilu syarat keselamatan teh nu kahiji istislam, pasrah totalitas kana qada anu pait. Nu kaduana sabar. Sabar teh nahan diri tina luhlah nalika meunang balahi. Aya luhlah teh naon? Ruku naon kos menyalahkan orang lain. Aing begitu kan. Nu katiluna syukur, da ieu kunci keselamatan mah. Ieu teh hese bisa dijalankeun. Syukur, nembong ke nikmat serta ngagunakeunana dina jalan ridho Allah. Maka tadi tilu keselamatan ieu kudu dijalankeun namun urang yang selamat di dunia wal akhirah. Urang yang sukses dunia, sukses di akhirat. Nu paling eueuh di akhirat di dunia ge di akhirat tambah leuwih ge. Jo Allah teh mere duit ka urang, wah marasula kitu kieu teh bahkan wani-wani nyerahkeun ka Allah. Allah mah teu adil, Allah mah teu kieu. Sabar masih rata-rata jamaah kadang-kadang bisa sabar karena dipaksa. Contoh lamun geuring, arasula da keukeuh geuring mah bisa cager-cager tetep kudu di jalanan. Tapi dina dua rupa nyata naon syukur jeung istislam jamaah loba naon jamaah anu loba meron. Hadina loba meron teh loba tidak menerima. Maka cek Gusti Allah ini ancaman. Cek Allah lamun maneh teu bisa ridho karena ketentuan anu pait ti kami cek Allah. Ancaman juk sia indit tilana teh di alam aing teangan nu ngaranna teangan di pangeran anu selain ti kami tapi syaratna sia ulah kaluar ulah cicing dina tempat kami dimanakan ayeuna kan sakabehna teh mukus samawati wa Allah atuh ngabogaan langit jeung bumi urang rek neangan ka mana eta ancaman ti Allah namun saking kalian mah sia mah budak teh juk sia teangan rek balik ka saha sia jangan juk tuturkeun ka bogoh maneh sia mah nurut teh ka bogoh teh ka kolot taranur ya sebenarnya kitu Allah gini
Maka kau diancam tadi dina hadisnya kudu keluar ti sahandapkeun langit kuring jeung kudu neangan pangeran selain ti aing cek Allah. Lain artina Allah nitah beneran tapi mau rupa ungkapan tahdid gitu. No tadi teh ancaman anu kacida pikasieunna. Atau maido lamun cek bahasa urang mah dipaido gitu sih. Di paido teh diancam kalian pikasieun. Sabab moal aya bumi jeung langit sajen anu lain kagungan Allah. Jalma anu teu sabar jeung teu syukur oge teu taslim saolah-olah geus kaluar tina statusna selaku hamba Allah. Maka manehna geus wani nganu teh ngamaring kamerankeun diri. Pakumaha si urang kudu bisa sabar kana perkara nu pait. Allah itu sayang kepada kita. Ketika Allah memberi sakit kita, apakah kita banyaknya sakit atau banyaknya sehat? Pasti banyaknya sehat. Namun dina lapar, orang lo makan dahar, lo makan henteu, lo mana dahar. Tina saminggu orang bisa barang dahar teu, lo mana kan lima ku Allah dibere sajam teu boga teu bisa barang dahar, teu boga duit. Dari tadi asa pangdeuritan. Non dalilna Al-Baqarah ayat 155. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwati wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jeung pastina aing bakal nguji ka anjeun teh ujian gering duit ditinggalkeun maot sajadah pada leungit harta eta teh ujian. Kan ketika orang leungit duit jauh datang teh nu Gusti leuwih abdi. Berapa tinggal gampang, berarti kalau dicokotnya tinggal minta deui ka Allah gitu. Ieu kalimat bisa ini dia kalawan ujian anu saeutik lain momen. Jeung pastina kami bakal nguji nya aranjeun ku saeutik kasieun tidak banyak ya. Saeutik kasieun, saeutik kalaparan, saeutik kekurangan harta, saeutik kaleuwitan jiwa, kaleutik karena saeutik kadakala teh dina leungitan tatanan tubuh buahan. Maka cek Allah ditanuntung ya wa basyiris sabirin bere kabar gembira ka zaman sabar. Lu sabar teh pahalana luar biasa ya. Sabar teh pahalana luar biasa sehingga malaikat pun tidak tahu pahalanya sabar itu berapa. Jeung cenah teh wa basyiris sabirin jeung teh pasihan kabar gembira ka zaman sabar nya teh zaman momen jalma anu ridho kana papasten ti Gusti anu pait. Anu amis atuh dicaturkeun deui da kalian ge hayang amis mah. Ngapoe hayang sehat awak, hayang loba duit, hayang pamajikan soleh, hayang anak bagus, kan gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Contoh dina sakeluarga. Dina sakeluarga kudu aya urang boga anak, pasti aya hiji anak anu nguji urang kana kataatan. Aya nu nguji urang kana manehna teh hese kana ngaji kana urang teh keur diuji gitu. Nah, tapi urang teu angkeun didinya, tetep kudu ikhtiar nya. Zaman ini kumaha zaman sabar mah alladzina idza asabatuhum musibah. Zaman sabar mah eta zaman nalika meunang nanti narima ti Allah musibah. Tadi teh mun musibah teh naon? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawf wa ju' wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat. Eta perkara nu eta cenah urang lamun sabar manehna ngucap naon? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nu Gusti eta mah kami hiji sadari bakal balik di ka Gusti. Oh cenah maneh eta nanti duit hadana Allah lain urang, make kudu pusing tinggal menta we. Tah lamun urang geus ridho kitu Allah gancang ngagantina. Ya seperti kabogoh kalian itu kabogoh misalkan kalau tinggal dipisahkeun. Maka urang itulah jalan yang terbaik bagi diri kita. Sabaron ka Allah bakal mere itu. Lamun urang ridho kana seperti itu Allah bakal ngirimkeun kabogoh urang anu soleh. Contohnya nak kabogo, tidak duit, orang duit goceng, boleh kau langsung diumumkan di masjid. Sahan mendakat atas goceng, kita nu ucup, pada pantas. Kemudian begitu, ya Allah ya Rabbi, Engkau telah mengambil yang menjadi milikmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka aku serahkan semuanya. Semoga aku yakin inilah yang terbaik bagi diriku. Enggak, ikhlas orang kita ingat di kana duit goceng urang ini. Cek Allah teh sia. Tadi teh wa basyiris sabirin bere kabar gembira ka zaman sabar. Cek Allah teh duit 100 juta sampeurkeun si Ucup. Nyampeurkeun ka urang. Di mana we jalanna mah tidak ada mustahil bagi Allah. Ieu teh perkara orang anu kudu bisa sabar.
Jadi maksud tina ieu hadis nyata wujudna atau sikapna Nabi secara zahir. Nalika musibah datang, leungeun teu neunggeuh pipi atau bibir atau ngucapkeun kalimah-kalimah anu memanapan atau nyalahkeun takdir. Ai padahal mun deui dilahirkeun di Kamujang gitu ai teh mau akil coba ente lahirkeun di mana di dilahirkeun ku Prabowo atau ku presiden gitu kan. Terus ibarat teh muka dilahirkeun di bapak ieu teh. Ai jadi riweuh kieu. Nah, itu salah satu bentuk keputusasaan atau orang nyerahkan karena takdir. Atau serta anggota badan tetap ngajalankeun saya. Ulah nepi ka kusabab musibah salat jadi ditinggalkeun. Ieu zaman ketika diberi geuring orang ketika orang geuring kudu lebih dekat ka Allah nah kudu jauh. Bahkan ketika orang diberi geuring eta teh boga kamuliaan, non kamuliaan nyata orang lebih dekat jeung Gusti Allah. Maksudna supaya nyempurna kewajiban sabar, sabab ai sabar hukum doli na hukum dohina nyata wajib. Dumasar kana hukum fikih akidah ya. Tujuanna naon ieu hadis? Tujuanna jangka panjang tina aya aturan sabar jeung syukur teh nyata naon? Ngajaga tatanan mental jeung iman hiji mukmin sangkan teruntuh nalika dunia tibalik hati dunia tibalik rek teu boga duit ai mah salat rek boga duit salat rek teu boga duit ai mah hambana Allah rek teu boga duit hambana Allah. Nah ieu kadang-kadang keur boga duit jadi raja salat ditinggalkeun sagala perkara kana kieu jelema ciri-ciri jelema anu teu narima kana qada ti Allah qada kana paetan mah tara daek berat ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah. Kitu eta tandana. Berat hese rek berjamaah embung, rek salat ieu embung, rek hayang teh geunahna hukum dibere ku Allah teh. Hayang teh dibere geunah we dibere ku Allah. Karena maka cek Allah, lamun maneh keur boga duit inget ka kami atau keur beunang bahagia inget ka kami, maka kami bakal inget ka maneh keur waktu dina waktu keur susah eta kuncina. Gitu. Ari inget teh zikir teu boga duit la ilaha illallah la ilaha. Boga duit la ilaha. Teu beda jauh. Irama kadang-kadang sok kalian di dieu we. Rasakeun kalian keur semangat ibadah teh keur boga duit atau teu boga duit. Ilmu keteboga duit sok boga, ibadah teh sok boga, ngaji ge sok boga, salat teh. Berarti kalian kedina waktu kalian mendapatkan kebahagiaan, Allah tidak akan ingat kepada kita. Rezeki nu datang ke urang bakal gancang leungitna. Duit geus eueuh deui. Teu karasa kurang teh dipake naon. Jadi kuncina hirup urang aya sukses dunia akhirat mah kahiji taslim, kadua sabar, katilu kudu syukur. Sehingga orang bisa naon lamun urang hidup teu boga rem sabar, maka manehna bakal gampang stres, gampang putus asa, gampang maksiat ya. Gara-gara urang misalkeun contoh teh urang teh punya harapan contoh pika itu punya harapan si Pipa itu punya harapan pacaran jeung ka Asep selamanya. Aipet ke tengah jalan teh si Pipa teh diputuskeun kok dijauhkeun. Si Pipa teh atuh jadi anu asalna daek ka masjid jadi embung. Jadi embung tara daek tombroni ngaji salat geus wegah, geus rubah pakaian, geus rubah dandanan, geus rubah pemikiran, sagala geus rubah. Teh jelema anu terido kana ketentuan ti Allah. Padahal semua yang datang dari Allah itu adalah baik. Kumaha mun geus baik contohna tadi teh. Ketika Asep misalkan contoh, tapi panjang ke Asep teh geus beres, geus putus. Maka jelema anu ridho ya Allah. Inilah yang terbaik bagi diriku, Cepipan. Maka ke masjidnya jalan, sholatnya sholat, ibadahnya ibadah, bahkan semakin semangat. Ada yang merintah ku ibadah Allah, lain-lain kumaneh. Maka lamun urang bisa nyampe kitu urang bakal naik ngahontal kana maqam siddiqin. Nyata golongan manusia anu pangluhurna sahandatkeun para nabi anu bakal dikumpulkeun babarengan sarta diasupkeun ka surga tanpa hisab. Amin. Tanpa hisab anu berat geuna hisab. Jadi hakikatina sabar kana musibah di hadis nyata leungitna kahayang hamba di jero qada jeung qadarna Allah.
lain boga kahayang, tapi kahayang urang teh nuturkeun kana kahayang Allah. Nya gering-gering jalanan, teu boga duit jalanan, boga duit jalanan. Di jalanan di jalan sesuai jeung kahayangna Allah. Kitu simpel ieu mah. Diajar ti leuleut kalian. Ulah sampaikeun teu boga duit sakola mu ngaji haji mah geus leuweung gitu mah. Ai urang teh teh kudu taslim ulah euslem. Euslem teh meuleut gitu kan. Mulut teh ngadeukeutan kana gelo. Ya, kitu jelema mah. Nya aya urang makan hayang teh Allah teh dibere nu ngeunah we. Heuh arek kumaha meunang pahala sabarna lamun dibere nu ngeunah. Urang mah nyaho perkara itu enak kalau kita tidak merasakan itu pahit. Urang mah bisa ngarasakeun ngeunahna cager lamun urang can pernah ngarasaan gering gitu. Moal. Bahkan cenanya kieu hiji jama anu geus nepi kana hakikat sabar manehna bakal nempuh sakabeh musibah teh hakikatna hadiah ti Allah atawa naon cenah surat cinta dari Allah pikeun ngabersihan dosana ya Allah ya Rabbi abdi ena dipaparin kana dosa naon kana dipaparin ieu panyakit abdi yakin ieu teh selaku panggeuing ka abdi supaya abdi leuwih caket sareng Gusti supaya abdi teh selalu semakin zikir ka Gusti atau semakin orang tidak ada jarak dengan Gusti wah nanti semakin husnudon ka Allah gancang cageurna gitu. Jadi kan aya cageurna hiji jamamu bukan karena dandana gede badag lain tapi dari qalbuna gitu. Jadi hatena lamun hatena kotor nya sakabeh anggotana bakal rusak. Jadi sabar jeung syukur ieu geus jadi geus ngahiji bagi orang kitu mah. Sabab manehna bisa syukur di jalan musibah alhamdulillah diberi gering teh gitu. Jalanna aya musibah dunia leuwih hampang tibatan musibah akhirat atau tina musibah agama cek sibarat teh ya Allah budak sibarat teh kalingitan duit 10 juta nuhun Gusti nu agung cek naon cek istri barat teh nah cenah akang mah cenah make nuhun leungit duit teh sakitu teh ku Allah geus dicokot duit tungkul kumaha lamun urang dicokot budak ku Allah dimaotkeun heuh nya bener Kang kembelah duit itu bisa deteangan deui kerja teh ku Allah teh diuji deui dicokot Nabi Ayub kan dicokot deui budakna teh dimaotkeun alhamdulillah akang mah alhamdulillah we eta budak maot alhamdulillah nya teh nya ka budak dengekeun di nanti ayeuna budak urang di nanti umur sakitu geus dicokot ku Allah berarti bakal jadi ahli surga gampang urang mah budak mah tinggal nyieun deui kitu coba majikan teh gampang akang nyieun deui ngeunah ceung abdi nu ngalahirkeun capek untuk kitu da aya pahalana daripada urang misalkeun kalengitan diri aya teh sibarat teh ditinggalkeun ku pamajikan alhamdulillah cek tetanggana teh cenah sugan gelo nya ditinggalkeun ku pamajikan sahabna lain gelo wajar teh mah nu Allah urang bakal kalengitan beban saeutik-saeutik terus nu akhirna engke terjadina ku Allah teh ketika sakabehna dicanah ku Allah dina diri urang manungkeun teh paningali deui sajabana berarti masih alhamdulillah tak ke ku Allah cara Nabi Ayub dihirupkeun di anakna dijiekeun di hartana kitu babalas ka Allah. Sabab sakabehna dina Allah naik ka urang kudu protes gitu. Bahwa gaganti Allah bakal leuwih hebat. Tah zaman geus nyampekan ka makom eta sabar jeung syukur bakal ngahiji sabab manehna bisa syukur dina jero musibah. Sarta bisa sabar dina waktu keur loba anugerah. Jalaran naon yen musibah eta datang eta bakal leuwih hampang sabab urang nyaho dikirim usaha atau eta sebagai surat cinta. Di balik parentah sabar jeung ancaman anu sakitu alot teh abotna nya pikeun mungkir pikeun zaman nu ngangin maka eta teh hikmah anu kacidalegana kahiji urang ulah musibah anu datang ka urang teh jadikeun eta teh ya Allah semoga ini menjadi kifarat bagi dosaku ya Allah semoga ini menjadi wasilah engkau akan mendatangkan rezeki yang lebih ya Allah semoga ini menjadi keberkahan bagi diriku urang teh selalu bersyukur dina waktu musibah. Tapi karena orang terputus asa, terus orang bakal bisa muhasabah diri. Musibah datang ke orang bakal ngajadikeun manusia sadar yang mana eta lemah, teu daya jeung teu upaya.
satabutut pisan ka Allah baka ieu sifat ngikis takabur jeung ujub dina diri. Terus oge ngangkat derajat sakapun aya jelema derajatna di surga anu bisa kaharta ku amalan salat jeung puasa nyata jalma anu bisa syukur jeung sabar. Nah ieu pikeun urang ngagambarkeun ieu aya contoh misalkeun Kang Barat teh hiji pedagang anu boga toko kain lah. Hiji penting pasarna teh ka musibah kahuluan. Nepi sakabeh modal teh beak daganganna teh jadi lembu. Didahkan ku seuni. Maka kasabab ka Ahmad tadi kan kasabab teh Kang Barat mah kitu orangna soleh. Sadar yen dunia mah sabur titipan seuneu anu ngaduruk eta obah ku izin Allah. Maka manehna bakal ingat dauhan Allah dina hadis luhur yen manehna teh kudu istislam atau pasrah. Maka tadi teh secara zahir beak urang teh innalillahi wa inna ilaihi tapi teu ceurik teu jerit-jerit teu nyalakeun petugas pemadam kebakaran jeung sungguhna tetep indit ka masjid. Sabana ya Allah engkau telah menghilangkan beban dan dosaku. Herannya tujuanna naon supaya manehna tetap bisa jajan langtungkeun ka kahirupan saterusna tanpa kudu kalungitan iman jeung arah hirup. Jadi kalian dina menghadapi kehidupan jalani ku sabar jeung syukur. Ya, ulah padahal mah hese teu hawa nafsu teu boga duit alhamdulillah we. Geus suatu saat Allah ge bakal ngirim gitu. Maka tadi teh si barang anu kalungitan barangna bakal ku diganti ku harta anu kacida teu teh cek Allah teh gara-gara kahuluan aing teh bakal menang jaminan ti bank aya bere sumbangan ti pemerintah sumbangan ti mau dibere toko tempat anu gede ku pemerintah alhamdulillah geuningan lamun aing teh kahuluan ieu sigana teh aing teh di dieu teh dagang teh kieu keneh we. Ternyata pada waktu dipindahkan ke Allah dagangna ke tempat anu leuwih hade, toko urang teh jadi rame, tadinya hikmahna. Terus kaduana misalkan contoh si pipah teh rek ulin boga duit misalkan boga duit 200.000. Cek si ucup teh pip urang ulin ya ka mana? Misalkan ka Taman Mini, hayu atau misalkan urang ulin ka Jakarta, hayu. Tapi pas waktu rek sajam duit teh leungit. Aduh sia duit urang ka mana leungit eueuh. Cek si teh arek moal teh amuah. Urang ditagih pas waktu 3 jam geus dina waktu si Ucup geus berangkat aya kejadian tabrakan. Mobil anu tepakan ku si Ucup teh tabrakan ya Allah lamun ku anjeun duit eta teh dileungitkeun urang geus pasti di dinya jadi kecelakaan teh hikmahna. Jadi di balik semua musibah itu ada jutaan hikmah dina kurang pelajarinya dina kehidupan belajar untuk seperti itu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang salah. Nah itu ya. Itu bisa Bapak sampaikan tidak memfatahkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil rasul Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim.